مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ta'aluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadkura wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalati 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'alufi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, Ya Rabbi warda 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli muznib, Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami du'ana, Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi takshana binuri, Ya Rabbi hifdana wa amana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak, Ya Rabbi ajirna min adabi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna syahadah, Ya Rabbi hitna bis sa'adah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, Ya Rabbi waqfi kulla mu'di. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa', Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Al-ayah, sadaqallahul azim.
wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dilalata ala khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnul khatimah ma'alufi wal afiyah wa salahil akibah. Alhamdulillah kalayan dat Allah anu kasifatan putut sareng irodah urang sadayana biasa ngumpunan sebagian kewajiban buktusna tolabul ilmi anu mana tolabul ilmi teu aya batasan waktu teu aya batasan yuswa salami ruh masih aya dina jasad salami eta urang sadayana wajib pikeun milari ilmu. Pamugi tolabul ilmi urang nu altos sing janten tolabul ilmi anu sah makbul mahjur muga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat sareng salam pamugi salamina ku Allah ditambih-tambihkeun ka panutan alam habibi wa habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilap ka para kulawargina anu suci, ka para sahabatna anu sajati, malah mandar ugi ka urang sadayana salaku umatna anu insyaallah turut tumut kana ajaran mantena min yaumin hada ila yaumin nahdoh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak nu kusim goreng dipihormat anu ku Allah dimuliakeun sabadana urang sadayana ngalaksanakeun saum dina sasi Ramadan oge urang sadayana dirugikeun kana Idul Fitri. Pungi ieu urang ngawitan deui neraskeun hanca kitab Mukhtarul Ahadits rendah mundur kana hadis 122. Tidak ukimati sholat satu acan kana hanca kumpring nyuhunkeun karena Allahna ngaoskeun suratul Fatihah kangge kersana pun guru almarhumah almaghfur laha kersana ence atanapi simkuring biasa nyebat Mamah Haji bojona pamarasa pun guru Mama Kiai Haji Musaddad Barid atau Hariyah Tasikmalaya. Mudah-mudahan mantenana nalika ngantunkeunana sing aya dina kaayaan husnul khotimah. Amin. Kalayan dimusahadahkeun ku Allah. Amin. Simkuring nyaksi mantena jalmi anu solehah. Amin. Anu mana kegiatanana sehari-hari yuswana ngan saukur diangge ngabdi ka caroge, ngabdi kana ilmu oge ngabdi ka santri. Mantenana binti Mama Kiai Haji Muhammad Jarnauji Pasir Bogor anu katelah Mama Pasir Bogor kamari ngantunkeun sabadana naon kitu istilahna tiasa disebatna mautul fujah dalam arti ngadadak kitu mata rariwas oge kitu di antawisna teu katawis teu damang teu katawis keluhan-keluhan gitu mun memang tos dugi kana waktosna mudah-mudahan Allah sing ditempatkeun dina surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi niyah wa bi barakati hadil jamaah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ida ukimat di mana-mana diadegkeun Ida ukimat di mana-mana diadegkeun naon as-sholatu waktu sholat atau di mana-mana datang. Naon as-sholatu waktu sholat. Pala taktuha mangka ulah ngalaksanakeun aranjeun kana itu sholat. Wa angtum bari ari aranjeun eta tas'auna gagancangan.
ida ukimat di mana-mana diadegeun naon as-sholatu salat pala ta'tuha mangka ulah ngalaksanakeun anjeun kana itu salat wa antum bari ari anjeun eta tas'auna gagancangan. Dalam arti nalika sumping waktu salat anu mana ditandai ku adzan. Jadi adzan teh nganyaokeun geus asup kana waktuna salat. Fala ta'tuha wa antum tas'auna. Ulah waka ngalaksanakeun salat dalam arti bila mana datang waktu salat ulah sok burung gusuh, santai we santai. Itu muru berjamaah kancing buat kapabulit gitu kan. Muru berjamaah sendal pahili sabelah itu kan. Dalam arti maksudna kumaha, bukan berarti ketika datang waktu sholat urang kudu hare-hare, santai di dieu leumpangna urang sing kalem gitu teu kudu rusuh, itu maksudna teh. Bukan berarti begitu datang waktu adzan kewe jam 1 jam 2 sanes kitu gitu. Maksudna nalika urang indit ka masjidna, indit berjamaahna santai we teu kudu rusuh. Kecuali mun rek imaman. Itu bisi eueuh imam gitu. Akara gimana papaneri-paneri da bisa dititah imaman. Nah, jadi wa antum fala ta'tuha wa antum tas'auna mangka aranjeun ulah ngalakonan kana salat bila mana anjeun jadi gurung gusuh gitu. Aya kolot hareupeun datang waktu salat da bisa tinggalin salat rengkahan sirahna. Da bisa tinggalin salat teh gitu. Tah maksudna teh ulah tergesa-gesa seperti kitu. Maksudna ieu teh kumaha maksudna itu ulah sok burung gusuh. Sabab kade ieu anu perlu kurang dipelajari dina ibadah ge aya haddun nafsi. Dina ibadah teh aya haddun nafsi. Mana haddun nafsi teh bisi disebut kedua. Bisi disebut telat ku batur teh. Jadi lain karena Allah ini teh. Itu teh haddun nafsi ngaranna. Boro-boro janten jang para kakasihna Allah mah komo maksiat ibadah oge gitu sok aya hadun nafsi bagian nafsu nu kumaha maksudna nu dina ibadah aya nafsu hayang kasohor hayang kasebut gitu bisi pajarkeun tara ngaji jadi we indit berarti can karena Allah oh ya bisi pajarkeun kedul ayeuna. Nah dalam arti kumaha itu pala ta'tuha teh bukan berarti geus datang waktu adzan ulah salat, ulah gurung gusuh. Aya ucing ngahalangan tajong dari ka masjid. Piraku ayeuna urang rek muru kana ridho Allah tapi nganyeri kana makhlukna Allah nu sajen. Itu kancing pabariut senal pahili itu kan. Waktuha jeung kudu ngalakonan aranjeun kana itu salat teh wa antum bari ari aranjeun eta tamsuna lempang biasa ari tas'auna mah lempang rusuh mata dina ibadah haji aya sa'i. Ari sa'i teh naon? Lempang gancang lompat bodo. Sa'i teh aya geuning lempang sok rusuhnya jelema. Itu rusuh lempang teh. Itu teh eta sa'i ngaranna. Lempang urang pan biasa. Lamun urang aya burueun rada rusuh pan teh eta sa'i ngaranna. Lempang gancang, lompat bodoh dalam arti lain lompat, lain santai. Tapi sa'i mah di tengah-tengah eta rada rusuh. Ta sa'i. Ngan kade lamun jang urang rek meunangkeun rahmat Allah tak kudu bergegas. Was'au ila dzikrillah. Parentah contoh ayat Allah marentah urang kudu ngalaksanakeun salat Jumat. Sanajan urang keriweuh ku pagawean, pas'au ila dzikrillah teh mah kudu bergegas. Santai we lain gitu artina. Jadi ulah salah nempatkeun tah jang kana Jumatan mah pas'au ila dzikrillah. Bahkan pas'au ila dzikrillah teh lain rek Jumatan hungku dina setiap saat ge urang pas'au ila dzikrillah. Indit gawe jam 7. Itu. Inditna non jadwal gawe jam 7, indit di setengah 7 supaya teu jadi nilai dosa sing jadi nilai ibadah. Kumaha? Pas'au ila dzikrillah urang mah niat rek neangan ridho Gusti Allah mata kudu gancang. Tah nu ngaji mah kudu beda kitu atuh ini mah gawe teh. Lain sieun dicarekan kudulungan. Itu. Tapi kumaha? Pas'au ila dzikrillah bergegas gitu.
bergegas supaya ayeuna jadi ajang pikeun eling ka Gusti. Nah, kumaha eling ka Gusti Allah dina gawe ari eta urang ti mimiti hudang. Tuluy aya rencana rek gawe, tuluy mandi, bebersih, indit dan lain sebagainya. Diniatan rek napakahan anak pamajikan. Berarti eta teh semata-mata urang inget ka Gusti Allah. Da cek Allah utlubul halal. Marane kudu neangan rezeki nu halal. Tah di dieu bedana mata nu berilmu jeung nu teu berilmu sanajan pagaweanna sarua nilaina mung Allah mah moal sarua. Gitu. Nu berilmu jeung anu teu berilmu pagaweanna mah sarua. Tapi anu bernilai nu mana? Anu di jerona ya eling ka Gusti Allah. Berarti niat mikir ka Allah init gawe awal keneh teh. Gitu. Muhun init damel nama awal keneh ngan subuhna paneuri eta anu panyakit teh. Gitu. Ini damelna awal keneh ngan meme angkat teh salat subuh heula. Maksudna kumaha berarti beurang subuhna. Kemudian Jungjunan Isra sareng Mi'raj. Jungjunan di Isra sareng di Mi'rajkeun ku Gusti Allah. Di mana ka mana? Di masjid ka masjid. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Urang pas hudang ka mana? Ka masjid kuduna mah. Engke balik gawe ka mana deui? Memeh sare ka masjid kuduna mah. Memeh gawe indit teh di masjid, dalam arti balik subuh di masjid. Balik gawe sore atau maghrib minimal isya kudu di masjid. Ti mimiti hudang nepi ka urang rek sare, berangkatna ti mana ka mana? Masjid ka? Masjid. Mi'raj keneh eta di sami. Kudu nama gitu. Mi'raj teh kanjeng Rasul teh minal masjidil haram ilal masjidil atupan urang teh ku Allah teh digero ku ayat ya ayyuhalladzina amanu. Lamunnya mengaku iman atuh sok geura coba gitu. Indi teh di masjid ka? Masjid maksudna meme angkat urang teh di mana heula? Masjid atau subuh ge urang ka masjid. Ya kecuali upami teh mah ayeuna kitu para kekasih Allah min auliyaillah masing di mana wae ge da hatena mah masjid we seluruhna. Urang mah di masjid ge hatena teu di masjid. Gitu. Ah sanajan kitu atuh beupeurihan hate hese di masjid jasad we geula atuh. Ulah jasad henteu hate henteu. Pajarkeun teh da urang mah teu ka masjid teh wa qalbuhu yata'allaqu bil masjid ari hate mah nyantai wae ka masjid. Masyaallah Allah fikri. Atuh beupeurihan hate urang can jamu maksudna mah masjid teh gitu. Atuh kumaha? Atuh jasad-jasad heula ka masjid. Ulah nepi ka ruh jeung jasad teh hubunganna jeung masjid. Jang husnudon mah urang ka batur nu teu ka masjid geus we hatena masjid kabeh. Jang husnudon mah daripada pidorakaeun. Dukut-dukut Mang Agus ka masjid da asa jarang. Wah, pidorakaeun. Pidorakaeun kitu mah. Senin kumaha? Asa betul. Sarua jeung urang Agus. Asa aku. Nah, daripada ayeuna kieu. Mas beun manut. Husnudon sanajan salah jadi ibadah. Husnudon sanajan salah tapi jadi ibadah. Alus sangka teh model tadi. Oh, nu teu ka masjid teh da hatena mah yakin di masjid. Oh, ibadah. Pan nyalahan. Itu nyalahan aku mah heudah henteu hatena gini gitu. Ngan yang husnudon mah halus. Jadi ku husnudon mah nanaon ge moal pidorakaeun. Ku husnudon mah beres. Aya nu ngaliwat hareupeun teu punten husnudon keur nyeri huntu. Atawa meureun keur pasea jeung pamajikanna. Tapi lamun ayeuna urang suudon gitu. Pan mungkin batur teh ngaliwat teh teu katingali urang teh. Mungkin hatena keur peupeus, pan hate keur peupeus mah boro-boro nanya atawa ditanya kan gitu. Dalam arti urang kudu menjaga kemungkinan we oh meureun keur anu meureun keur alus sangka we gitu. Tah, waktuha jeung kudu ngalakonan aranjeun kana salat wa antum bari ari aranjeun eta tamsuna. Ari tamsu mah lempang biasa, lamun tadi tasau lempang bari gancang disebut sa'i.
Sa'i teh mun ceuk kolot mah lumpat bodoh leumpang gancang. Eta rada rusuh gitu. Siga urang hayang kacai hayang goit. Lumpat eta mah. Atawa leumpang rada rusuh teh eta sa'i ngaranna. Nah, kecuali cek tadi lamun rek kana dikir ka Allah, kana eling ka Allah pas'au eta mah kudu bergegas. Maksudna pas'au teh. Teras di dina ayat nusanes wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Wasari'u mah eta kudu lumpat. Hayang kana pangampura Allah, hayang kana ridho Allah, tapi dengan bertopang dagu ngan saukur hayang jeung hayang teu init-init, lain sari'u eta mah. Lain teu hayang teh. Geus 3 tahun ngomong gitu teh. Itu lain teu hayang sedekah teh. Lain teu hayang kitu we ngomongna teh. Itu maka bahasana ge wasari'u ila magfiratin. Namun urang rek meunang atawa urang rek menuju kana ridho Allah mah rek menuju kana pangampura Allah mah ulah sok ngadaguan komentar jelema da moal maju-maju. Eta bahasana wasari'u indit lumpat. Begitu. Ila magfiratin mir rabbika. Numawi sawar Imam Ma'ruf Al-Qurhi itu salah sawios ahli tasawuf gitu. Kumaha anjeunna meningakeun tolabul jannah bila amalin dan bun. Neangan surga tapi teu amal dosa. Hayang ka surga tapi teu amal. Jadi kumaha maksudna ngan angan-angan hungkul we. Jasadna teu indit, hatena teu eling dan bun eta ngaku-ngaku hungkul. Ibarat kieu lah, misalkan di lembur urang aya imah nupang badag di aku ku urang teh. Dosa teh kira-kira? Dosa. Kabatur teh dibeja-beja tuh itu imah urang teh. Dosa teh. Pengakuan anu palsu, dosa teh. Tah maksudna teh kitu. Ongkoh urang teh hayang ka mana? Ka surga. Itu. Tapi bila amalin, amalna henteu. Mana di antara amal? Ari amal teh artina pagawean. Jadi kumaha carana atuh amal teh berarti lain ngaji hungkul, urang aktivitas ge sing jadi amal. Itu sing jadi amal jeung sing jadi dalil kana kakawasaanna Gusti Allah. Nepi ka timbul dina hate urang ceuk urang teh Gusti abdi ridho ku Gusti ditakdirkeun damel anu ayeuna ku abdi nuju dipidamel. Teuing tah kira-kira bapak-bapak ridho teu kana pagawean nu keur dipigawe. Pogoy teh separo. Anu hese mah eta. Lamun teu ridho nyangke dina melaluina ge bakal loba keluh kesah. Heupan teu ridho teh ya. Dalam arti kieu, Gusti da abdi teh kahoyong masanes kieu. Nah ari Gusti nempatkeun abdi teh di dieu sawajeun kitu. Colobog berarti urang ka pangeran. Awon sangki ka Gusti Allah. Jeung dipan kebiasaan urang mah kitu. Ari gawe goreng, ari buru hayang hade. Tak eta penyakit teh kitu. Gawe goreng, ari buru hayang hade. Itu mata wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Jang kana pangampura Allah mah kudu wasari'u. Urang init gawe neangan ridho Allah. Di mana aya ridho Allah? Urang turut kana parentahanna. Mana kitu parentahanna Allah keur gawe? Pan dititah neangan rezeki heula. Pan alhamdulillah sasusah-susahna ge urang teu kungsi nepi ka maling. Piraku eta lain rezeki ti Gusti Allah. Matak syukuri hasil nama rek gede rek leutik nu penting urang ku Allah diparentahkeun tuluy dikersakeun neangan rezeki nu halal berarti di dinya jalanna neangan ridho Gusti Allah. Neangan ridho Gusti Allah mah jadi babari sebetulna mah beda jeung neangan ridho jelema. Ridho jelema mah kudu loba syarat, kudu nyeri hate heula. Tapi jang neangan ridho Allah mah jang saha wae. Gitu. Rek nu ahli sajadah, rek nu haram jadah terbuka selalu gitu ridhona Allah. Maka cek Imam Syafi'i, urang ulah sok neangan ridho jelema da moal aya batesna ridho jelema mah. Hayang dipikar ridho ku jelema pan ripuh. Dalam arti kumaha? Bukan berarti urang ngalalawarakeun hak sesama manusia, sesama jelema. Itu ngan tetep kudu diprioritaskeun ku urang mah neangan ridhona Allah. Teras tadi kumaha cek Ma'ruf Al-Qurhi, tolabul jannah bila amalin dan bun. Ngarepkeun surga, neangan surga tapi teu amal. Amal teh nu kumaha? Anu di jerona aya imanan ka Allah. Keur gawe iman ka Allah, di pasar iman ka Allah, di kantor iman ka Allah,
Di sawah iman ka Allah, di tempat ngaji iman ka Allah, di mana wae iman ka Allah, berarti eta amal ngaranna. Wartija'us syafa'ah bila sababin nau'un minal gurur. Ngarepkeun syafaat, ngarepkeun pertolongan, tapi eueuh sebab. Dalam arti eueuh hal anu dilakukeun. Bila sababin nau'un minal gurur, eta gambaran ti sapalina jalmi-jalmi anu katipu. Contoh, urang kami toha bageula hayang meunangkeun budakna, kan segala cara diupayakeun supaya kolotna ridho. Lamun kolotna geus ridho, budakna pasti dibikeun. Ieu mah hayang ka budakna, itu ka kolotna edan. Kira-kira kumaha eta? Pan tertipu. Ibarat gitu. Nah, wartija'us syafa'ah bila sababin, dalam arti kumaha atuh? Urang teh neangan syafaat Kangjeng Rasul. Mana sebabna sok we naon dilakukeun ku urang eta sing jadi sabab. Nya makana kunaon urang dilungsurkeun ka alam dunya, alam sebab dunya teh. Ngantong fokus tina sebab, da aya musabib, nya eta Gusti Allah. Nah si eta beunghar sebabna naon? Getol digawena sebab eta mah. Sebab mah teu napakan, aya nu gawe-gawe teu beunghar-beunghar. Aya anu teu digawe tapi beunghar. Tong terfokus dina sebab di atas itu aya musabib nu ngaturna Gusti Allah. Eta nu disebat rezeki madmun. Ari rezeki madmun teu nambahan ku padah getol, teu ngurangan ku padah getol kedul gitu. Eta rezeki madmun. Jadi tong hilap urang ka musabib nyata Gusti Allah. Jadi kumaha atuh laksanakeun we. Mun bahasa pun guru mah laksanakeun tugas ti Allah engke kabutuh maneh dicumponan ku Allah. Tah urang teh loba mangkir tina tugas Allah teh. Tina panggilan Allah teh loba mangkir. Pejabat nu loba mangkir sok menang naon? Ibaratna tak urang ge ku Allah teh dijadikeun hambana, dititah ibadah ka mantenna. Loba mangkir urang teh. Kira-kira bakal menang naon? Gitu. Teras deui aya dauhan Imam Abdullah bin Mubarak. Tarjun najata walam tasruk masalikaha. Anjeun ngarepkeun salamet tapi jalan ti salameteunana teu ditempuh. Inna sapinata la tajri alal yabasi, sing inget perahu moal berjalan di daratan. Urang teh ngarepkeun salamet, ngarepkeun syafaat ti Rasul, tapi jalanna loba mengkol ti jalan eta teh. Ayeuna kieu punten-punten. Sebetulna anu matak ngahesekeun kana hirup eueuh deui ku sabab poho ka Allah jeung ka Rasulna. Tambah teu gaul jeung nu saroleh, bakal hese hirup teh. Nya ari urang mah pan gitu di antawisna kaayaan seperti kieu ge pan henteu nepikeun melakukan hal-hal anu naon gitu, pada teh syukuran ti Allah. Maka cek Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah moal ngarubah nikmat ti hiji kaum kecuali dirubah ku sorangan. Kunaon dirubahna? Ku dosa. Penyebabna teh dosa. Ari nu kana dosa pan ujung-ujung anu laloba duit nu teu garablek duit tidak wani kana dosa teh. Itu nya dosana nu secara dohir atau secara batin. Gitu. Gawe gajian seminggu sakali. Malam minggu kalah dipakai teu bener beak duit teh. Beak teu puguh. Menang ngumpul-ngumpul capek. Leuheung lamun menang ngumpul-ngumpul beakna dipake naon? Beakna dipake ngajajanan pamajikan, ngajajanan anak. Hade eta mah masih beak oge. Tapi lamun dipake perkara nu teu puguh, sarua jeung ngondang kana murkana Allah matak beuki seuseut hirup teh mun kitu teh. Ku sabab dirobah ku sorana. Nah Allah moal ngadolim ka hambana gitu. Itu wartija'us syafa'ah bila sababin naumun minal gurur. Tah urang teh kieu urang hayang syafaat ti Kangjeng Rasul tapi saalit-aliteun urang nuturkeun kana akhlak junjunan mana nyahan berehan hampuraan berarti aya sebab eta mah tah anu dilaksanakeun. Ngaku umat Rasul babari sentak polotot sahawa kadua gaplok. Rasul mah antara kitu. Itu ngaku cinta ka Kangjeng Rasul.
Tuluy Kanjeng Rasul bager urang koret pan teu nyambung. Rasul nyaahan urang galakan. Rasul hampuraan urang pendendam, berarti naon tertipu nu kitu teh. Itu junjunan mah gitu nyaahan bageran berehan urang kalah sabalikna. Berarti eta teh kumaha? Naun minal gurur, tertipu eta teh gitu. Nah, supaya urang teu tertipu matak cek urang teh sanajan beurang capek gawe ngaji beuting oge aing moal katipu. Moal katipu ku capek gitu. Moal katipu ku pusing, moal katipu ku pangabutuh. Da kabeh ge jelema baroga nu tilu eta mah. Kacape, kapusing, tuluy pangabutuh. Moal kosong tina tilu eta pan. Itu ngan gitu. Naon nu ngabedakeunana? Naon nu ngabedakeunana? Tenang jeung henteu-na. Nu ngabedakeun mah hatena. Padahal mah sadayana makhluk Allah umat Kanjeng Rasul nu tilu eta pasti aya. Maka cek Imam Syafi'i ari jalmi anu hebat teh kumaha? Batur teh nyangkana teh teu boga masalah. Gitu nyangkana teh da katinggalina teh asa santai we gitu. Padahal mah butuh boga kapusing aya. Tapi henteu di Umar Seri udur peleduk begitu. Jika beban hirupna teh. Jadi disangka ku batur teh seolah-olah tidak punya problem gitu kan. Cik Imam Syafi'i teh eta diantoisna nu hebat. Jadi kumaha atuh maksudna? Teangan ku urang guru, teangan ku urang ilmu anu mana eta ilmu bisa nuntun ka urang dina kaayaan keur kumaha wae gitu. Wartija urang mah man la yuta'u jahlun wa hamkun. Urang teh hayang meunang rahmati Allah tapi nuturkeun jelema nu edan. Tanu kitu teh hamkun. Lain nuturkeun ulama, lain nuturkeun anu jelas sanad ilmuna, lain nuturkeun anu berehan nyaahan hampuraan. Jadi urang panutan ka mana ieu gitu. Maka pantes jelema mah manjalas janas. Kumaha riunganana? Manjalas janas. Urang ngariung jeung tukang kumaha, jenisna pasti kitu. Urang ge pan can bener ngan sok kresep babarengan jeung geus baleuneur pan seutik-eutikeun mah. Gitu. Atuh minimalna kieu lah. Gitu. Meureun urang di kopeah di sarung meureun aya era meureun rek awewe teh. Aya beda meureun. Daerah ningali kopeah jeung sarung. Beda berarti mah. Kalau beuki edan. Tapi udah nu herang mah. Dalam arti kumaha manjalas janas ulah sok salah nuturkeun. Nah perlu gitu sosok anu dituturkeun ari sahabat. Matak aya sahabat teh. Saha nu dituturkeun Kanjeng Rasul matak salamet kabeh. Teu salah panutan. Teu salah karesep jeung teu salah panutan. Itu maka rugi lamun teh mah urang hirup teu boga guru. Bahkan cek dina keteranganna man lam yakun syaikhon fasyaitonu syaihu. Jelema nu teu boga guru, guruna teh setan. Naon ari setan teh ismun mudilun, sakur-sakur ngaran anu matak nyesatkeun ka urang. Rek naon wae ngaranna mah? Kadang setan teh jadi jelema, kadang setan teh jadi barang, kadang setan teh jadi harta, kadang setan teh jadi pangkat, kadang setan teh jadi jabatan. Jadi sakur-sakur naon wae ngaranna anu matak mopohokeun urang ka Gusti Allah eta setan ngaranna. Pak bade ka mana Pak? Bade ngaos mending calik we Pak. Ngagugu si bapak teh. Tah, berarti kerja di naon tah? Kerja di pamajikan. Itu. Atawa naon we gitu gogodana sulian geusna teh. Jadi kumaha tuh? Tah, urang tujuan ngaji teh Ye, ari tujuan ngaji teh kumaha? Sangkan urang bisa nyebutkeun setan teh tak ieu. Lain itu tapi ieu setan teh. Sepanjang urang nunjuk ka batur setan teh hese rek bener. Tapi lamun oh ieu setan teh. Naon sebabna? Pan eueuh dinu apal kana kualitas diri teu diri urang sorangan. Jadi setan teh sakur-sakur ngaran anu matak ngajauhkeun tina ridona Gusti. Jeung kade ulah sok nyalahkeun ting setan deui ari keur ngalakukeun dosa teh karunya.
Pajorkeun teu aing keur kasetanan. Geus we, kunaon teu ngaji? Nyaeta keur ngadul. Heup, sakitu. Kunaon teu shalawat, kunaon teu sedekah? Nyaeta keur embung. Geus sakitu. Nyaeta aing keur kasetanan. Maka bahasa kolot mah pantaranya lahannya. Lamun aya peso ngagoler kade ampihan bisi aya setanan. Maksudna teh lain aya jurig dina peso eta. Kadang-kadang pan jelema leuwih ti setan kalakuanana. Nepi ka ngabunuh dan lain sebagainya. Maka cekolotan kade isi aya jurigan. Maksudna teh bisi teu kontrol. Maka pantes cek dina Quran ge jelema lamun leuwih edan bisa leuwih hina tibatan sato. Balhum adol bahkan leuwih hina tibatan sato. Sabuas-buasna naon? Sato gitu kan paling nerekam ge ka sato deui. Jelema mah pan kadang ka indung ka bapa. Itu lamun geus kanaonan teh kasetanan ka korongan. Jadi maksudna kumaha? Tah urang kudu wau ka setan teh. Sabab setan mah bedas. Bedasna kumaha? Bedas. Ayeuna kieu maksudna setan mah ningali ka urang pan urang teu ningali ka manehna. Jadi urang kumaha carana atuh untuk menanggapina? Sing wau kanu nyiptakeun setan. Da urang mah kusabab teu apal kan nyieun setanna. Jadi pan sasarangan lagi nya. Nyieun setan we itu urang teh. Itu diantar setan. Oh setan. Lain setan teh lain dibeset ketan ngeunah eta mah. Maka sakur-sakur perkara. Sakur-sakur ngaran anu matak nungkulkeun jauh kana rahmatna Allah, kana ridona Gusti Allah eta ngaranna setan. Dina sagala rupi ge pan aya setanan. Urang keur nyawa HP umpamana budak gegeroan wae pan nepi ka dicarekan pada urang keur nyawa HP berarti dina HP naonna setan. Digeroan ku budak itu urang keur nyawa HP dapat ka dicarekan budak teh bebeakan komo nepi ka ditampiling. Aduh. Berarti naon wae ngaranna anu matak nungkulkeun ka urang kana perkara anu di jerona eueuh ridho Allah, tah berarti eta ngaranna setan. Wa alaikum jeung eta tetep ka aranjeun as-sakinatu ari tenang. Jadi lamun teh mah sumping waktu salat ulah wa antum tas'auna tapi kumaha wa antum tamsuna wa alaikum as-sakinah tenang. Datang waktu adzan komotos gaduh abdas tenang we indita tenang ulah gurung busuk. Sok tingali tina gurung busuk pan loba nu cilaka ku gurung busuk mah. Contoh urang rek indit rusuh mungkin ngagedor mungkin nabrak dan lain sebagainya. Kusabab tina naon? Rusuh mata cek Kanjeng Rasul at-ta'ani minar rahman wal ajalah minasyaiton. Ari tenang teh sumpingna ti Allah. Wal ajalah jeung buruh busuk teu puguh gurung busuk itu minasyaiton ti setan eta. Kecuali 5 hal nu kudu diwagirukeun. Nu kudu gurung busuk 5 hal mana? Ngawinkeun budak awewe bila mana aya jodohna sabab bisi kaasupan setan. Lamun geus kaasupan setan ke ngalakukeun hal-hal nu teu dibenerkeun ku Allah. Ngalakukeun hal-hal anu ngundang kana murkana Gusti Allah. Teras mana deui nyuguhan tamu kudu digancangkeun. Geus saja ngobrol can disuguhan keneh. Ayo beda aja ngobrol gitu kan. Bila mana aya tamu kudu gancang kita mah. Gitu. Ieu mah kot ka wah ngobrol geus lila gitu aya opieun eueuh cai acan. Eta nu kahiji ngawinkeun budak awewe mun geus aya jodohna, nu kadua nyuguhan tamu, nu katilu mana mayar hutang. Itu kudu diwagirukeun bila mana geus aya. Nu kaopat anu kudu diwagirukeun teh mana? Ngurus jenazah. Ulah dililakeun eta mah. Da bangke jalmi mah benten sareng bangke sasatoan. Gitu. Matak sunah ayeuna naon ngurus jenazah teh digancangkeun diwagirukeun ulah dihindalila. Umpamana aya dagoaneun anu ti jauh geus we urus heula mandian heula di kapanan heula. Mun herek ge ulah waka dikurebkeun gitu. Aya diuruskeun mah kudu langsung harita. An gitu. Terus mana deui nu kudu digancangkeun? Tadi hiji ngawinkeun budak parawan, mun geus aya jodohna, nu kadua nyuguhan tamu, anu katilu mayar hutang, nu kaopat ngurus janazah. Naon hiji dieu teh? Tah.
naon ngawinkeun terus nyuguhan kamu terus herutang terus ngamandian jenazah tah eta mah kudu digancangkeun eta mah. Maka bahasana ge tadi eta mah kudu ajalah mah kecuali dina hal-hal nu eta. Dan anta'ani minar rahman wal ajalah minas syaiton. Da maksudna teh kitu ajalah teh kecuali dina lima perkara. 5 perkara eta harus disegerakan eta mah. Gitu. Wa alaikum as-sakinah jeung eta tetep ka aranjeun wajib ka aranjeun misti ka aranjeun as-sakinah tu ari tenang. Loba anu salamet ku sabab tenang. Dina segala hal, namun aya berita henteu cepat merespon tapi tenang mencari heula kebenaranna. Namun ceuk dina mantek mah henteu waka ditasdek tapi ditasawur heula, teu langsung percaya. Ieu macan puguh beneran bejo gitu. Padahal can puguh bener anu tenang mah nyimak we nyimak gitu. Ulah sok gancang percaya. Tenang gitu at-ta'ani tenang lain hartina kieu datang waktu adan ku sabab tenang 2:30 salat eta mah tenangna salah eta mah da pajarkeun teh kudu naon kudu tenang aya gitu mah lain tenang. Maka ari nu hese mah kan kumaha ilmu nu diajarkeun ku guru-guru urang mah pan ayeuna kieu da lolobana tara loba curhat ka guru teh pan geus apal jawabanana. Contoh orang boga keluh kesah, orang boga masalah, paling cek guru teh keun we. Sama sing sobat, tenang ulah sok ribet. Matak tara bebeja ka guru teh. Padahal guru mah ngomong kitu teh pan bisa jadi hatena mah geus nyaksi gitu. Jadi apa naon bakal terjadi? Deui mah sabab mun ka guru lompatna kalah kanu sejen ka pananyaan. Dukun. Pananyaan. Da sabab naon? Aing mun ka guru pasti dicarekan gitu. Atau paling guru manita sobar malah jauh tuh hati teh kotor-kotor teuing gitu kan ya. Padahal guru mah kan bari jauh ningalina itu diantulisna teh. Maka bahkan ceuk dina Ihya Ulumuddin dina bab fadilah keutamaan guru mursyid gitu diantulisna sanajan ceuk urang hade umpamana keputusan ti guru mursyid ceuk urang asa bertentangan urang kudu ngaheulakeun itu bahkan karena jangan cukup orang kayak asa teka hati kok gitu kok kieu kan gitu kudu diheulakeun sabab engkena akhirna bakal leuwih manfaatikeun urang. Maka tingali lamun santri mun ceuk guru anu pasti sapaeuna nuturkeun. Da sababna aya husnudon. Itu husnudon teh alus sangka. Waalaikum as-sakinah, jadi tenang gitu. Ciri jalmi anu iman di antawisna teh mana? Ngabogaan sifat sakinah. Ari sakinah teh artina tenang. Nu mawi dina Al-Qur'anna ku Allah didawuhkeun kumaha? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mukminin. Anu bisa tenang sekalipun dina keadaan sulit, sekalipun dina keadaan terhimpit. Kecuali jalma-jalma anu dina hatena dicaangan ku keimanan ka Gusti Allah. Jadi kumaha atuh lamun urang teu tenang? Gusti rumaos abdi can tiasa tenang. Geus kitu. Sia ngomong teh tenang-tenang, lain kitu gitu. Kumaha tuh? Gusti abdi rumaos teu can tiasa tenang. Gusti rizkian abdi teu tenang. Urang mah tenang teh lamun kahayang kacumponan tenang kan gitu awak sehat duit ayat dan tenang namun sabalikna henteu teu tenang. Jadi kapanggih itu nu iman mah tenang jeung henteuna teh dina hal naon gitu. Cek urang ukuran urang nu membuat urang tenang naon kira-kira gitu kan. Nah anu membuat urang tenang nah berarti seputar eta. Tak, orang di kudu sadar di diri. Oh, udah kelas orang mah bener can bisa tenang lamun eueuh eta teh. Ari para kakasih Allah mah pan tertenang teh sabab naon? Sieun iman dicabut. Sieun kamaripatan dicabut ku Allah. Sieun dosa teu dihampura. Tenang gitu. Urang mah tenang sieun teu naon.
Jadi kas laun teh mencek bahasa kudu juhdi mah. Jadi urang mah cintana masih bercabang. Cinta ka Allah ongko, cinta kana harta ongko, kana materi ongko masih bercabang. Tapi saeutik susuganan dicabutan gitu ku Allah teh. Jadi supaya teu bercabang gitu cinta urang teh. Gitu kan. Jadi kunci nama dina naon tenang. Jadi urang ge kudu sadar diri tinggal di kelas nah urang ngobrol jeung saha. Urang jeung papada urang ulah babalagaan tenang we sia mun diriweuh kitu ge. Ulah kitu dah. Kelas napan mun kitu mursid nu ngomongna guru urang nu ngomongna nya urang teh kudu digugu. Ari kitu mah urang apal si itu ge mun aya masalah tara tenang tong didenge eta mah. Aral deui. Jadi minimal kumaha urang sing aya karumasahan we gitu. Gusti nya eta abdi teh rumaos teh acan tiasa tenang. Eta teh keur urang duaan. Maksudna duaan teh kumaha? Keur urang jeung Gusti Allah. Tong sok diobrolkeun ka makhluk. Ka hariwang, ka sedih. Gitu kan. Kecuali nyaeta ka jalmi-jalmi anu deukeut manahna jeung Gusti Allah, kecuali jeung jalmi-jalmi anu ma'rifat ka Gusti Allah kakara obrolkeun curhatkeun gitu. Dalam curhat ka salian ti ahlina Allah mah moal jadi solusi justru bisa jadi menimbulkan masalah baru. Lamun salah curhat dari curhat teh pan sok tenang jeung dipan ari curhat teu ka sakur-sakur jalma tapi kanu kapercaya. Nah urang termasuk kunaon sok tawasul ka para rasul ka para wali ka para kakasihna Allah tah sabab aranjeuna dipikari non mika cinta ka Allah jeung dipika cinta ku Allah matak sing daek tawasul. Da urang mun teu tenang mun keur gelisah teh tara tawasul tara hadiah gitu. Hadiah ka para rasul, ka para nabi, ka para aulia, ka jalmi-jalmi anu saroleh gitu kan. Jadi sakinah teh memang sesah. Tenang itu santai. Padahal dina otak teh masalah kahayang loba ngan tenang. Jadi kumaha maksudna henteu katingali gitu. Nepi ka jelema teh nyangkana eueuh masalah. Jeung nepi ka jelema teh nyangkana eueuh kasusah, eueuh kabingung. Jadi kumaha tuh? Sing pandai-pandai we lah urang menyembunyikan kasusah. Komo ku ayeuna mah pan babari pisan urang teh nemrakeun kasusah. Jadi seolah-olah sina nyahueun batur teh urang keur susah mata geus we temrakeun postingkeun mah kabungah we gitu. Mun erek we urang keur jalan-jalan postingkeun, urang keur happy postingkeun. Wah loba duit euy. Alhamdulillah geus kitu. Tah, nu ceria-ceria we postingkeun. Ya, tong dikira gitu bahwa nalika urang niru bungah, nalika batur bungah, tah kadang-kadang rezeki teh babari datang teh ku kitu. Tapi kan kembali di ke kelas hate urang. Cik urang kira-kira mun ningali batur maju kumaha? Mun ningali batur atoh kumaha? Ieu mah batur jalan-jalan di mana sih eta geblek duitna. Poling bae. Suudon we gitu dina hatena teh. Hewir. Warrior serangan ge. Lamun bahasa almarhum almarhumlah Kiai Haji Maimun Zubair. Matak kunaon urang ulah sok suudon sabab matak moekeun kana hate jeung matak jadi sebab sangsara. Suudon teh. Duh si itu euy ulin tuh postingkeun ke di rumah makan. Alhamdulillah. Milu bunga hate teh kuduna mah. Cik kira-kira urang nalika ningali postingan batur keur barungah osok parat nepi ka hate Gusti bungakeun oge engke di surgana Gusti. Hese. Komo jelema nu dipika ngewa. Anu bungahna teh. Jadi kudu nama selalu merasa bu. Oh, dengan Japri. Kudu selalu merasa bunga. Aing kemas mas. Halo. Kumaha carana urang ngabungahkeun Allah jeung Rasulna? Pan eta nu kudu diteangan. Urang ku Allah dibere rezeki leuwih sing emut gitu. Kadeugeuhna junjunan teh saha? Anak-anak yatim. Jalma-jalma nu yatim kumaha cenah ada abdi ge yatim kan beunghar. Oh teu beda deui eta mah. Itu beda deui. Maka saur Kangjeng Rasul anak maka yatim kahataini. Kami jeung anak yatim ibarat curug ieu dina pada berdekatanana.
Sahawe nu milaraan yatim, demere ka yatim, teu inget ka yatim, sarua jeung milaraan ka kami cek Nabi. Yatim teh nu geus teu boga bapa. Gitu. Anu geus kolotan gitu, tah perhatikeun urang. Tong ningali apakah budak napi ka resepeun, apakah budak napi ka sebeleun, waktuna dibere mah bere. Ah nya teh da engko yatim tapi tepi ka resepeun ulah kitu. Urang mah ningalina ka saha? Ka marentahna. Nyata Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal tiap minggu atuh urang teh mun aya duit bere duit, mun aya dahareun bere dahareun, anak yatim teh terima kasih cekean anak yatim teh. Kudu diperhatoskeun gitu. Tah eta justru hal-hal anu cik urang mah teu sapira. Itu padahal ngundang kana ridona Gusti Allah, perhatikeun anak yatim. Maka urang ngarawat hiji nyawa sarua jeung ngarawat makhluk saalam dunia. Urang nyiksa hiji nyawa, maehan hiji nyawa sarua jeung maehan makhluk saalam dunia. Dosana apa? Itu. Tapi urang merhatikeun yatim tah eta teh diantawi sebab untuk mendatangkan syafaat ti Kangjeng Rasul. Da ceuk Kangjeng Rasul, anak ma'al yatim kahataini, sing sajalmi nu milaraan ka anak yatim sarua jeung eta jalma milaraan ka kami. Sing sajalmi anu mikanyaah ka anak yatim sarua jeung eta jalmi mikanyaah ka kami. Yatim, miskin gitu Pak. Seseueurna ahli sawarga teh pan miskin. Naon sababna? Potensi untuk dosa ge sedikit, untuk maksiat beda duit atuh ari. Ek init KKP kumaha? Ek init ke diskotik kumaha? Tapi lamun duit aya, kendaraan aya, matak jelema nu hebat manu kumaha? Anu beunghar tapi tara jauh ti majelis taklim. Padahal pan duit aya, kendaraan aya. Nah akalah milik ka pangajian. Ari urang matak mun rek kedua teh kudu era gitu. Sok aya pan nu beunghar hartana ngaji we. Cik urang kedahna mah ngemut deui gitu. Ulah nepi ka urang susah di dunia, susah di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Atuh lamun teh mah cek urang asa susah ieu teh hirup teh atuh sugan gitu. Mungkin aja di kabungah di ditu mending kitu we. Tuh husnudon ka Gusti Allah teh. Da cek urang mah pan susah teh padah kahayang teu kacumponan. Nepi ka mau pohokeun mah rebu-rebu nikmat anu geus dibikeun ku Allah teh. Kahayang sakali teu kacumponan mau pohokeun mang rebu-rebu nikmat anu geus dilaksanakeun ku urang. Maka hese urang syukur ka Allah sepanjang urang ningali wae kana nikmat anu dibikeun ku Allah ka batur. Mun erek ge urang kudu milu ato. Alhamdulillah si anu tokona maju, usahana lancar, kudu nama milu bunga. Jadi milu bunga teh komo nepi ka jadi ngaduakeun dina hate gitu. Sarua jeung urang teh tah keur ngondang kana rezeki di Gusti Allah. Eta teh gitu. Di antausna teh. Maka kuncina naon? Nya husnudon ka Allah jeung ka makhlukna Gusti Allah. Di mana nya si eta? Babi ngepet dina berita mah nya. Oh, ketara gawe tapi moal boga duit wae cenah gitu. Berarti sarua jeung kieu yeuh ngan teu diomongkeun. Sarua jeung kieu, sarua jeung Allah teh teu mampuheun ngabeungharkeun anu teu katingali usaha. Sarua jeung kitu pan. Eta diisukeun naon? Babi ngepet. Bahkan cenah mah nu nyieun hoakna teh ustad di cenah. Ka eta cilakana mah. Kudu nama biru bunga. Jadi kurang kudu larut dalam kebahagiaan orang lain. Jadi jelema nu bahagia mah eueuh ruang gitu dina hatena teh untuk naon istilah nama eueuh ruang dina hatena untuk suudon. Eueuh gitu. Ruang teh aya celah sedikit pun ditutup gancang gitu. Ieu mah si anu teaternya kieu tambahan nih honya. Sababan aya milik, aya rezeki. Milik jeung rezeki kan beda. Aya jelema teh nu loba milikna tapi saeutik rezekina. Aya nu loba rezekina, loba milikna. Nu kumaha nu loba milikna? Saeutik rezekina. Rezekina mah teu boga kendaraan. Ngan milikna dibawa wae kudu boga mobil. Mata geus mending keneh loba milik daripada loba naon. Loba rezeki. Diajak ulin, hayu urang ulin teu nyaho ngabengsinan, teu mikiran mikir. Teu mikiran apa?
Tah eta milik ngaranna. Maka milik teh cantang tu rizki. Ikut, ayo. Milik cantang tu rizki. Milik urang duka rizki saha. Gitu. Milik urang ngan rizkina mah duka saha. Urang gaduh artos 500.000. Itu. Urang teh jual inget ka kolot. Oh, berarti dina duit eta aya rizki kolot. Lain ka kolot hungkul, inget ka guru, berarti aya rizki guru. Lain ka guru hungkul, ka tatangga anu deukeut, inget we, berarti dina milik urang loba rizki batur. Tapi rizkina saeutik, milikna loba, heueuh loba nu mere gitu. Di antara sifat atanapi karakter para kekasih Allah teh mana tidak pernah meminta tapi orang-orang kerap memberi. Urang pan hayang diberena matak areueuh nu mere teh. Hayang we dibere teh. Ngarep-ngarep wae kana pamere teh. Ari para kekasih Allah mah teu ngarepkeun pamere. Jadi kekasih Allah mah bener, mere tarima teu mere doakeun. Urang mah pan mere tarima. Bahkan mun kurang mah diomongkeun keneh. Betul. Lah teu mere, urang mah pan sok kieu, kacida teuing. Si anu kacida mere teh kot kasar. Jadi kadang teh jadi suudo ari para kekasih Allah mah. Da sabab tadi teh apa? Anu dilaksanakeunana kumaha? Nyaeta anu dilaksanakeunana tadi teh laksanakeun tugas ti Allah engke kabutuh dicomporan ku Gusti. Geus prinsip urang mah ulah menta, ulah nolak jeung ulah ngewak. Urang nyebut koret ka batur teh sabab hate ngarepkeun hayang dibere. Jadi we nyebut naon? Nyebut koret. Si anu sakirang usahana lancar da koret. Naon nyebut koret? Sabab dina hate hayang dibere. Sok timul we bahasa kieu si anu nya ge beungar aing mah sacan ngasaan cenah. Fenomena. Nah udu billah ini. Tah urang teh ngeuyeuk ngaji teh kitu leungitkeun sifat-sifat abon nu aya dina diri urang teh. Sok da lolobana mah kitu, Bang. Nyebut koret teh pada ngarepkeun pamerena. Ieu gitu. Ai ka batur ngadagoan we waktu cair, ari manehna cair tara ieu gitu. Bahaya eta. Penyakit eta teh gitu. Jadi kumaha maksudna? Nyaeta tomat teh Ari tomat teh ngarep-ngarep hayang dibere. Eta tomat. Tomat jeung roja beda. Mun roja mah kieu, lu si anu euy gajihan, kitu sugan we atuh mere. Mun mere rek ditarima, lamun teu mere doakeun we. Komo kondisi keur kieu mah, Pak. Kondisi seperti ayeuna, urang sadayana keur diuji ku Allah, gitu diantarus lah. Boh penghasilan berkurang gitu ban diantarus. Tah ulah dugi kak jadi iman ge milu turun gitu. Geus cukup gaji lah nu turun mah. Iman mah ulah. Keimanan mah penghasilan mah berkurang tapi iman mah usahakeun stabil. Pan ieu nu hesena teh. Maka jalmi teh kan beda, aya nu miskin, aya jalmi anu miskin, bener, aya jalmi anu bermental miskin. Bermental miskin mah segala aya ge ngarepkeun wae pamere we anggar. Nepi ka dina hatena simbol ngarasa cukup. Da sabab bermental miskin. Jeung tara liweuh gitu ari nu aya katenangan mah gitu dina manahna. Da sabab masing ala kumaha ge mun bagian urang moal ka batur moal salah alamat moal. Pakainya paket. Moal kecuali paket terus apa jadi mah. Gitu. Tapi tadi teh urang sing emut kudu menjalankan sebab. Jadi saatosna urang menjalankan sebab. Urang kenging artos. Sebabna tina naon? Tina gawe. Sebab teu naon? Aya boga duit di mana? Pan aing mah gawe. Teu naon nyebutkeun kitu? Eta mah sebab. Aya boga duit tina naon? Tina ngawarung, tina usaha dan lain sebagainya. Sebab eta. Ngan musabibna saha nu merekna, saha nu bisa gawena eta Allah. Lamun nu nanya mana boga duit di mana? Tina gawe, tina naon? Da pertanyaan ge duit di mana kan gitu. Sebabna teh tina gawe maksudna mah kitu. Ngan ulah teh parat kana tekad. Komo boga tekad lamun teu gawe moal boga duit tah eta bahaya mah. Aduh.
Penuhin ya tegawe di baju mah di baju, dahar pamajikan begitu. Yang tawisna teh jadi kumaha. Nah, di dia ulah ikut campur karena urusan gede, laksanakeun peran urang masing-masing. Ya udah. Nu ngaji hayang gawe bakal hese. Nu gawe hayang ngaji bakal hese. Da kabeh geus aya peranna. Maksudnya mentukar posisi gitu. Mual bisa sebab ku Allah teh geus diberi potensi masing-masing. Maka sepanjang urang ku Allah diparentahkeun, teras ku Allah diiradahkeun, cukup eta teh balesan ti Allah anu luar biasa. Ku Allah diparentahkeun nyangan rezeki nu halal, oge ku Allah dikersakeun urang teh boga gawe sababna rezeki urang teh tina anu halal. Eta pan geus buruhan anu kontan eta teh. Pan urang mah jarang berpikir eta buruhan di Allah. Pajarkeun teh buruhan teh engke di akhirat, di dunia keneh ge nya eta mana? Parentahan, akur eujeung, iradah di Gusti Allah. Cek Allah kudu neangan rezeki nu halal, cek Allah ulah nyopot kana milik batur, ulah rezeki batur. Ulah iri dengki kana milik batur, kudu mah geus milu atoh. Tak mun milih mah mending kumaha? Mending saleutik rezeki tapi loba milik. Gitu Pak. Nya mau aya nu loba rezekina, oge loba milikna. Milik cantang tu rezeki kita dieu. Ayeuna urang boga gaji umpamana 2 juta. Pan kabagi-bagi nu 2 juta eta teh ku urang kabeh. Dina 2 juta eta aya rezeki pamajikan, aya rezeki anak. Pan pamajikan yang anak teu milu gawe. Tapi kunaon make dibikeun? Eta milik urang ngan rezeki keluarga. Mata tidak boleh tidak cek junjunan khairukum li ahlihi. Pang alus-alusna lalaki teh nyaeta nu mana? Nu pang alus-alusna ka anak pamajikanana. Boro-boro ka batur ka anak pamajikan ge korek. Cilaka eta. Kumaha lamun kieu ka batur rada koret keun, ka batur nu penting mah ka keluarga. Syukur-syukur ka keluarga ongko ka batur ongko. Da tetep nu kudu diprioritaskeun mana wan? Keluarga. Mata khairukum li ahlihi. Pak hayang jajan, sok tak nyebut eueuh, eta nu hebat mah padahal bener eueuh duit gitu. Kajeun urang bet neangan. Tah, ku neanganana ge eta mah digentian ku rahmat Allah. Da sabab niatna rek kabungahkeun keluarga matak babari jangan gantianana ge. Da ditujukeun aja anu bener, Pak. Hoyong jalan-jalan, hoyong anu. Tara ngomong henteu gitu. Bahkan sunnah junjunan gitu di antawisna. Kanjeng Rasul pan sareng bojo-bojona kitu dina riwayat Siti Aisyah sok diajak jalan-jalan gitu. Ayo urang pan kana motor beda. Urang mah kana mobil junjunan mah jalan-jalan gitu. Udah berarti mapah gitu. Urang rek ka Ciwidey heuh mapah we. Harus nama. Urang kuring kawan we. Masuk kanu baso eta teh Ciwidey. Mawani geus gitu. Ya, jatuh gitu. Tadi dia khairukum li ahlihi. Dalam arti ngan kade ulah ngan saukur kahayang duniawina hungkul nu dicumponan teh. Nepi ka kebutuhan jiwana teu dieusian. Jiwa batin. Pama adroktum. Pama mangka ari perkara adroktum anu nyempatkeun ka aranjeun pasolu maka salat aranjeun dalam arti mun urang keur teu aktivitas teu nanaon datang waktu adzan wagiru salat gitu. Wa ma patakum fa'timmu. Wa ma jeung kana perkara patakum anu ngateu kaburukeun itu maka aranjeun fa'timmu maka kudu nyampurnakeun anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis Sahih Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Lamun aya waktu mah ulah diengke-engke gitu maksudna. Kecuali mun urang keur aktivitas. Pertanyaan kumaha lamun urang kasabna misalkan ojek online. Pas di jalan datang waktu adzan, apakah kudu diturunkeun penumpang? Kayak puntennya salat heula uyos we masing teu ka abi ge. Ulah babalagaan. Teruskeun heula anterkeun ka tempat tujuan. Atau lamun pagirwan mah keur nyupiran. Datang waktu adzan tapi di tengah perjalanan kagok keneh. Umpamana masing tepi ke tempat tujuan ge aya keneh waktu lohor teh teruskeun teu naon syukuran sama pengurangan salat. Jadi gitu
Urang itu ojek misalkan anterkeun heula penumpang ka tujuan. Asal aya kemungkinan tepi ka tempat tujuan aya keneh waktu salat. Lamun kitu misalkan da ieu ruteuna jauh sok salat heula eta mah. Lamun tepi ka ditu teh misalkan moal kaburu asar umpamana ada waktu lohor. Tah eta mah kakara salat heula. Jadi lamun keur teu aktivitas maksudna lamun keur eueuh kesibukan fasollu kudu harita salatna. Wa ma fatakum fa'atimu lamun teh mah teu kaburu berjamaah teh jadi adan mah ngan saukur ngabejaan. Geus asup waktu salat. Adapun langsung salat atawa henteu na tergantung urang keur naon posisina gitu. Maksudna datang waktu adang ngajak nyeunut udud eta mah sanes kegiatan. Beda deui eta mah. Datang ngomong waktu adang kalah ngajak nyieun kopi. Nah heula cai wae eta mah hadun nafsi gitu. Kagok cenah pajarkeun teh gitu. Atuh ari datang waktu adang tuluy nyeunut paling kagok eta mah. Mun kitu kagok teh kari sakitu deui tah si udud teh eta kagok bener. Ai kitu mah adang geus beres ngahaja nyeunut lain kagok eta mah. Heuh kagok bener kan kagok edan eta mah. Tah tadi dan upami teh mah sumping waktu salat maka malah tak tuha wa antum tas'auna ulah burung gusuh gitu tenang santai gitu. Tenang jasadna urang teh pan kudu salat teh jasad ge tetep kudu tenang. Syukur-syukur lamun bisa keur salat ge hate urang teh tenang. Syukur-syukur lamun gitu Bang. Nyaeta urang mah hese hayang husuna salat teh ulah eureun salatna teruskeun salatna sugan-sugan engke ku Allah dipaparinan warid. Warid teh pan aya waridul intibah aya waridul wisol. Waridul intibah kumaha jelema teh kakara hayang bergegas kana salat teh kakara hayang. Geus aya intibah hatena geus tergugah hayang salat. Tuluy indit salat. Nah, engkena aya anu waridul wisol eta mah anu jasadna tenang, hatena tenang. Dalam arti keur salat teh fokus eueuh tujuan kasalian ti Allah. Urang nu mana? Nya teuing urang sorangan nu apal. Ngan paling tidak sanajan can tepi kana makom khusyuk, da khusyuk mah paparin ti Allah teu bisa diusahakeun ku urang. Purung-purung panon teh hayang khusyuk. Tapi ngadenge anu recet hayang apok na hate teh. Berarti can khusyuk hate mah pabanjir. Mata bencek bahasa guru-guru urang mah pan urang mah keur wiridan ngadenge sora senal ge pan diliuk saha. Bisi lain jelema gitu. Nah, jadi gitu. Waridul intibah ayat tergugah itu untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan ku Gusti Allah. Waridul intibah. Jadi tergugah jiwana. Hayang wae gitu kana kaalusan teh. Ari khusyuk kita dipaparin ti Gusti Allah. Sedengkeun anu namina paparin ti Gusti Allah dipaparinkeun teh nya sakersana Gusti Allah bade ka saha wae. Lain hasil tina usaha urang, lain hasil tina ikhtiar urang. Aing hayang khusyuk salat, teu bisa dikitu-kitu. Salat teh. Maka anu selalu memikirkan dirina moal kaburu mikiran batu. Umpamana kumaha? Semua salat teh khusyuk, apal ti mana teh khusyuk? Pan khusyuk mah pagawean hate. Oh, berarti geus muka sapa, apal kana jero hate batu. Nepi ka nyebutkeun ka batu henteu khusyuk. Sedangkan khusyuk mah pagawean hate. Dipaparinkeun ge ku Gusti sok khusyuk sok nyusu si pade. Oh, mau ke nyusun bari khusyuk bawa ade eta mah ade. Gitu. Keur nyusun bari khusyuk ade. Allah adan. Marana seperti penjelasan kagok pajarkeun. Kenenen. Eta kuncina teh nyata tenang. Tenang teh bisa diartikan sakinah, oge bisa diartikan qanaah.
Ari qanaah teh mana ngalap cekap kuno aya eta qanaah. Panu matak ngariweuhkeun mah urang boga motor hiji hayang dua pan eta. Urang boga motor hayang mobil pan eta. Jadi qanaah ku zaman ayeuna kumaha ku kamajuan zaman. Ah cekap we abdi mah ku motor si Puput ieu ge gitu. Eta qanaah sarukur. Sanajan batur boga Nmax, boga PCX, boga Aero umpamana abdi mah ieu we si Puput qanaah eta ku zaman ayeuna mah. Bukan Nmax. Udah jelas wae pade mah. Nmax pade lain kula salah nyebut pade. Jadi qanaah teh ngalap cekap kuno kuno aya. Di Surabaya. Ayakna di urang sapertos kieu. Contoh, urang gaduh artos 200.000. Rek dipeserkeun baju. Tah urang teh laporan heula ka Allah Gusti. Abdi ridho, abdi ngalap cekap ku rezeki anu dipaparingkeun ku Gusti ka abdi. Kudu sakitu rezekina eta we beurekeun baju. Ulah mikiran hayang nu 500.000 pan eta nu nyapekeun mah. Maka urang mah kudu kumaha Gusti abdi nampi da ieu bagian abdi sakieu. Panu jadi riweuh mah duit dina saku 200.000 mikiran baju nu 500.000 kumaha neangan 300 deui pan eta nu dipungli. Ai budget atlas mikir BHS. Lamun sakirana umpamana jam salat Idul Fitri kurang duit karena BHS mah moal mahi geus sih jam 4 gitu. BHS mah. Da anu sesah mah pan kitu Atlas kembang. jadi hese syukur teh urang tara ngemutan nu aya di urang ngan ngemutan nu can puguh. Hareupeun urang endog jeung daging. Dahar ge bisa jadi ibadah. Gusti cik pertarosan teu kudu dijawab bisi era mah gitu. Urang keur dahar apakah urang sok nyebut heula ridho ka pangeran? Gusti abdi ridho tuang jeung ieu. Lamun ridho kudu eta insyaallah moal mikiran lain samu hade. Moal nanyakeun deui. Pikiran lupu. Pan anu ripuh mah kieu hareupeun endog cincang. Pikiran ricis. Pan ngariweuhkeun kumaha carana. Jadi Allah mah nitah ka urang teh ulah sok riweuh. Jadi nu ngariweuhkeun teh saha? Urang. Pikiran urang sorangan. Hafal gini. Itu diantulis teh. Janten atos we naon nu payeuneun urang eta bagian urang, eta anu sae mungguh Allah kangge urang. Urang ngawarung leutik. Itu ulah ngabandingkeun jeung Mas Farima. Dan kena ripuh mah. Kena kumaha jangan injuman dan lain sebagainya kan urang gitu. Tapi lamun ieu bagian urang mah sakieu. Jadi kunci nama tetep kunci nama ridho anu hese teh geuning aku wangi ridho mata keuse sing rumah sawe itu Gusti hese geuning ridho Gusti rezekian abdi ridho gitu jeung ardo ridho teh kumaha narima bari bunga teu protes eta ridho Gusti abdi nampi ngan kahoyong mah protes eta mah Gusti abdi nampi sakieu ngan aduh keperyogian teh teu ridho teh berarti ridho jeung ardo hurufna seputar ro don iya make alif bingkeng mun cik sarido ardo kitu ardo teh artina tanah tah urang teh dina hal ridho dituntut untuk seperti tanah ditincakan diciduhan dikiihan ya urang hidup sok ka mana kalbur kana kana naon kana taneuh ditincakan ge can pernah sugan taneuh ditincak urang bus kalbur teu kungsi pan ari sepiteng apakah ka langit apakah kana jero taneuh dipodolan ge ridho we jadi teu protes gitu dalam arti kumaha ngajarkeun ka urang sangkan lamun teh mah urang diuji ku Allah lewat hamba-hamba na Gusti Allah sanajan cek paribasana martabat dijatuhkeun difitnah didolim tenang we ridho ditincakan we jadi Allah nyiptakeun tanah teh tah nilai plusna bahan tapapurjan urang supaya urang ridho we rek dikukumaha ge mangga gitu can pernah taneuh protes lamun taneuh protes sakur taneuh nu geus kungsi ditincak ku urang tuluy datang ka imah urang wa asa kumaha pinuhna
Cek tanda teh tadi nu cek aing cenah. Daratang jeung balak-balak. Sakur-sakur tadi nu ditinjak gitu. Protes pan teu nya. Eta gambaran pikeun urang. Jadi dina hal ridho urang dituntut untuk seperti tanah. Taneuh mah ditutugan oge gitu. Nyeun pangbinihan aya nu melak pan dipacul heula. Tuluy dikuburkeun, didedet-dedet, dibanyuran. Kalah mere buah. Gambaran jang urang kumaha? Kanu goreng teh kudu sing hade gitu. Ulah nepi kanu goreng teh digorengan deui. Kanu goreng teh kudu sing hade. Maka wasiat junjunan di antawisna ka para sahabat kumaha? Di mana wae urang aya kudu mere akhlak nu hade. Sanajan kanu goreng ka urang. Bager kanu bager biasa. Silih anteuran jeung nu osok biasa. Tapi anteuran coba nu korea. Anteuran ngewa ka urang. Eta. Ai urang mapan, cadu teuing ai mereka si eta. Antilanan. Naon mah teu mereka si eta? Baheula si eta pernah moyok ka aing. Aing nyeri nepi ka ayeuna. Tuh, da urang aku kitu wae. Padahal geus ngaji urang teh. Ayuan tah. Gitu. Jadi Jadi kumaha maksudna upami teh mah urang diawonkeun. Da sabab naon moal aya jelema anu salamet tina fitnah. Pasti aya wae nu fitnah. Gitu. Ngan lamun rek milih urang mending kieu lah Gusti teu aya nu fitnah ka abdi. Teu aya nu dolim ka abdi teu aya. Cek urang na gitu. Sanajan dina buktina mah nu fitnah loba, nu goreng loba gitu ka urang. Ngan geus cek urang mah kitu. Gusti teu aya nu fitnah ka abdi. Dalam arti kumaha? Tutup rapat-rapat gitulah. Mata tutup rapat-rapat dina hal kebencian. Telinga tutup rapat-rapat dina hal kebencian. Mulut tutup rapat-rapat dina hal kebencian. Eueuh Gusti sadayana geus sae. Mun bahasapun Bapa mah kumaha? Kabeh ge nabi hidir. Maksudna teh kumaha? Kabeh ge kakasih Allah. Tah beda nu bareng ilmu jeung teh kitu. Nabi hidir. KBG Nabi Hidir. Nabi Hidir teh pan kakasih Allah. Jadi mun teh sabab pan tadi teh ya urang pan moal bisa leupas tina dua hal. Pasti urang teh melaksanakan nah ngagogoreng, hadi gogoreng. Man kitu nya. Ngan mun rek milih mending keneh di gogoreng, lamun rek milih kan gitu. Jadi memilih urang teh. Lamun rek milih teh apa? Ulah teh kieu urang sok ngagogoreng ka batur tapi selalu merasa terdolimi wae ku batur teh eta nu ulah. Maka nu hade mah Gusti teu aya. Teu aya hiji hamba Gusti anu kantos nganyerikeun ka abdi. Urang fungsi kanyerian ku batur mun inget wae kumaha wajar aya inget. Ngan ulah teh pan diinget-inget. Sok nu diinget-inget mah pan bakal manjang masih boga anak incu ge bakal inget terus. Tapi mun inget hungkul teu naon. Lamun diingat-ingat mungkinna mataku Allah teh tak kitu hebatna Allah teh. Narubah nu goreng jadi hade umpamana Mas Pariman jeung Agus musuhan padahal deukeut umpamana. Ku Allah mah jodohkeun we budakna. Kan jadi ngahiji tah. Pan jadi damai nya. Loba nu kitu. Besan. Eta hebatna Allah teh. Besan. Gitu. Nu tadina silikeun ka hewa teh. Da ku sababnya teh ya ka budak teu meunang diulah-ulah di budak teh. Cek Mas Pariman teh ulah ka budak Agus. Gitu. Eta teh musuh bapak gitu. Da ku Allah teh dijodohkeun we. Tujuanna naon? Supaya jadi islah. Wasulhu khair. Ari islah teh, ari perdamaian teh alus gitu. Ieu mah urang dulurna lain, tatanggana lain, ngan ngomporan. Tuh itu teh nu ngewan ka bapa maneh gitu teh. Rinoi. Kalah manasan gitu. Cilaka itu lamun eta teh. Itu tukang patu. Jeung urang ulah sok merasa puas lamun teh mah ningali umpamana pan teu saalir Allah nangkakeun jamalna Allah. Contoh urang dihina ku batur. Suatu saat urang panggih jeung nu ngahina posisina sahandapun urang. Padahal mah baheula teh ngahina. Tah urang teh ulah puas kuduna. Urang mah pan sok kieu cek aing ge. Heula sia ka aing kumaha? Ayeuna rasakeun tah kalah mu puas.
gitu. Baheula mau ngaliwat tirit na mobil teh. Ayeuna cicing di sisi jalan kenapa leungeun teh kieu umpamana. Tah eta maksud Allah mah gampieun itu ngabalikeun keadaan seseorang. Kudu nama kumaha timbul kan nyaksi kana jamalna Allah, sampurna Allah. Nu tadina sagala aya jadi sagala heuweuh. Nu tadina kawasa jadi teu kawasa. Nu tadina ngahina jadi dihina. Ta eta. Jadi kudu ku urang balasna kitu maksudna mah. Teu kudu urang nu ngewanakeun we. Dan nu pangsae saena pangbabalesna nyata ti Gusti Allah. Berarti nu saena mu Allah ngabales kana kitu teh tah seperti kitu. Kudu nama kanu fungsi ngewa ka urang, he urang geus sukses ajak dahar, ajak naon. Kudu nama kitu. Ieu mah kalah dibibira. Geleng sukuna. Awas sengke tinggalikeun aing nu geus sukses. Eta ulah kitu kuduna teh. Jadi kumaha maksudna? Saksikeun setiap kejantenan, saksikeun setiap kejadian, baik perbuatan, baik perkataan, rek nu hade, rek nu goreng bandungan irodah ti Gusti Allah. Jadi kena bakal kumaha gitu. Bandungan rek urang teh kudu dibales ku urang. Teu kudu didoakeun ku urang. Mun mikir mah urang, da mun teu mikir mah bakal sarwana. Maka kitu teh saalit, kadang kan jelema sok aya nu kieu. Pan tadina tina menduga. Mimitina tina menduga, tuluy jadi prasangka. Prasangka na anu goreng. Engke aku Allah lamun teh marek dirobah eta jalma, matak sok aya bahasa kieu, ampura aing baheula ka maneh sok mitnah. Padahal jelema nu dipitnahna teh teu asa kapitnah ku manehna teh. Ampura aing baheula ka maneh sok suka, ampura aing baheula ka maneh fungsi kieu. Padahal eta jelema nu dipentah hampurana teh teu punya perasaan goreng saeutik pun ka jelema eta. Tah eta kawasan Allah. Ampura aing euy baheula ka maneh aya kieu geuning ayeuna mah tah eta jamalna Allah eta. Jadi teu kudu dibales ku urang, teu kudu ditinggalikeun ku urang. Jadi sing ingat kitu we lah, urang lamun iman ka Allah mah sagala pagi aya babales rek hade rek goreng kitu. Ari sahabat mah kapungkur nalika ngupingkeun ayat dina Al-Qur'an ku saayat ge jadi bener kalakuan teh. Seperti dina ayat mana kealusan saeutik oge moal ditambahan termasuk kagorengan. Saeutik ge moal dikurangan. Moal ditambahan, kealusan moal dikurang. Eta hungkul jadi bener kalakuan. Urang mah ayat Quran geus sabaraha ribu kali ngadenge. Hadis geus sabaraha ribu kali, keterangan ti ulama geus 1000 kali, da keueuh hese merek bener. Itu kapungkur mah sahabat cukup ku satu ayat, cukup ku satu hadis. Maka di antawis kautamaan ayeuna ti Gusti Allah eta mana urang ku Allah dipasihan rezeki mana urang dibisakeun keneh salat, dibisakeun keneh ngalakukeun hal-hal kebaikan, eta semata-mata nugraha ti Gusti Allah. Lain mampu urang, lain kawasa urang. Teu aya jalmi anu kawasa. Dina kawasana ge moal lila. Da anu kakawasaanna salila mah eta kakawasaan Gusti Allah. Jeung dipan eta teh ngabuktoskeun supaya urang salaku makhluk ulah kumaha? Ulah sok merasa tenang. Gitu. Lamun ceuk naon istilahna mah bodyguard gitu nya. Di saat urang merasa tenang, di situ bahaya mengancam. Kan gitu. Tah urang di situ kuduna urang merasa tenang pada sok salat, urang merasa tenang pada sok sedekah, tong merasa tenang. Itu udah gangguan mah terus-menerus. Memeh amal, keur amal, sanggeus amal, pan terus gogoda moal eueuh. Urang ulah merasa jong. Naos cekap kumingon kamari, naos cekap ku tahun kamari gitu. Jadi kudu terus-menerus gitu. Ulah ngalap cekap gitu. Ayo ah sholat, geus pernah cenah. Ayo ngaji, geus pernah. Da baheula aing kungsi ngaji. Lain soal geus pernah. Naha ari kana hal nu kitu ngarasa cukup. Sedengkeun ilmu terus menerus beuki tambah. Jadi ulah merasa cukup. Jadi para kakasih Allah, nu mika cinta jeung anu dipika cinta ku Gusti Allah teh itu nyata anu kumaha? Anu selalu merasa kurang.
merasa kurang jadi loba kakasih Allah mah. Urang mau merasa kurang itu loba-loba. Kusabab ngerasa kurang, kusabab ngerasa loba dosa, para kakasih Allah salatna jadi loba, sedekahna jadi loba, ilmuna beuki tambah, ku ngerasa kurang teh. Urang mah pan ku ngerasa kurang dengan bahasa we hungkul. Bari jeung teu ingkah-ingkah gitu. Dina zona nyaman teh gitu. Dari para nabi kapungkur oge pan anu wani indit tina zona nyaman, pan nyaman jeung bojo, nyaman jeung anak, berani berangkat. Nalika suping tugas ti Gusti Allah. Da urang mah nyaman teh ya kajen kana ngeukeun pan daripada ini jadi penting. Gitu. Nah maka itu diantawisna payus pisan kami urang syukur ka Gusti Allah. Diparentahkeun oge diirodahkeun. Ceuk Allah kudu nambah ilmu oge diirodahkeun ku Gusti Allah. Saalam dunia nu ngaji subuh aya, isuk-isuk aya, beurang aya, sore aya, peuting aya, subuh ayanya. Saalam dunia. Di dieu mah jam 10 nepi ka jam 12. Di Batur aya nu jam 1 peuting nepi ka jam 3 subuh. Aya nu ti ba'da subuh nepi ka jam 10. Aya nu ti tasawur nepi ka sore. Terus jadi alam dunia ieu moal kosong tina eling ka Gusti Allah. Sanajan urang teu indit ge. Yang kade dina hal ibadah, urang ibadah ka Allah bukan berarti Allah butuhkeun ibadahan urang dan teu butuh. Komo ibadah urang ngagote mah. Teu butuhkeun ngan urang butuh ka Allah mata kudu daek ibadah. Itu maksudna mah lain hartina ayeuna urang ibadah teh kusabab Allah butuhkeun ka urang sanes. Mengpeung urang ku Allah dipaparinan keneh kesempatan, mengpeung urang ku Allah dipaparinan keneh yuswa bari sehat gitu. Tak bahasa kolot mah pantara nyalahan kudu mumpang munpeung cenah kitu Pak. Urang sadayana sering nguping bahwa kiamat sudah dekat. Geus saberapa puluh tahun tah ngadi bahasa eta. Nya. Tapi kunaon can datang we kiamat teh? Tah ieu urang kedah terang. Nah, gitu. Jungjunan 14 abad yang lalu ti harita tos nyarioskeun bahwa kiamat sudah dekat. Kunaon geus 14 abad dican keneh kiamat teh. Tong make matematika hitunganana. Sabab saur Gusti Allah itu. Naon? Sapoe cek Allah ibarat 1000 tahun. Di Al-Quran ka'alfi sanatin mimma ta'udun bilangan Allah mas 1000 sapoe teh ibarat 1000 tahun berarti mun rek dihitung berarti ieu alam dunia teh karak sapoe satengah itu kan 1000 tahun sapoe teh itu ayeuna geus 1400 berarti kakarak sapoe satengah ceuk bilangan Gusti Allah ka'alfi sanatin mimma ta'udun 1000 ti baheula teh rek kiamat di itunya sedep aya di percaya ke kiamat tanggal 15 Ramadan bahkan sekali wat ayeuna teh taunna sagalana anu percaya maka cida gitu sedeukeun moal aya nu terang kana hal eta ngan memang ciri-cirina kitu ku Gusti Allah atos diuningakeun ciri-cirina mana diantawisna ciri-ciri kiamat eta wani ka indung ngajadikeun babu diantawis cirina kumaha maksudna ka indung seperti babu punten-punten urang ti keur leutik ngariweuhkeun ka kolot urang geus boga budak dititipkeun ka saha ngariweuhkeun teu leuheung kitu hungkul dititipkeun budak bari jeung tutuh titah cuci eueuh waktu jang kolot teh refreshing eueuh ngan dititipan budak we unggal diajak jalan mah budakna we hungkul diajak jalan mah indungna mah henteu naudzubillahi min Taita. Bawa. Ya, enggak bisa teh. Enggak ulah dugi ka kitu. Aduh, bawa. Kamu sorangan. Mana deui di atasna? Itu ngajadikeun babu ka indung boh ka bapak. Bahkan di antawis 15 musibah besar di antawis teh nyaeta kitu. Wani ngagawekeun kolot. Maka kumaha tuh sing hade bahasana pas dititipkeun budak ge ka kolot teh mangga birek gawe nitip
Mah nu hade mah pan mah hampura itu ngariweuhkeun we sing mineng aya bahasa kitu teh da eta teh ngabungakeun ka kolot teh ieu mah geus jelas nyampekeunana tapi bahasa saeutik geudik oge ka kolot teh sok we mah da kalem da ge dibere alhamdulillah ka kolot mah kitu mun erek ge kieu mah lumasa gitu Pak abdi teu bisa ngurus hayang pangetakeun teh kumaha kitu pan nu hade mah. Jadi tergantung bahasa naon oge. Di antawisna teh eta jeung mana deui di antara ciri kiamah secara syariatna bangunan geus paluhur-luhur. Dalam arti kumaha paluhur-luhur urang gawe di anu gaji sekian ngobrol teh seputar eta. Jadi bangunan teh aya bangunan fisik secara dohir aya bangunan teh mana sifat takabur nu aya dina hate merasa leuwih tibatan batur gitu. Mung we kaelehkeun teh gitu. Mung gitu mun kaluhuran nu batur teh. Contoh, anu mung kaluhuran contoh. Batur meuli umpamana batur meuli kursi anu 10 juta. Pan eta nu meuli kursi 10 juta teu boga niat erek ngaluhuran batur. Tapi nu hatena panasan kayak aing meuli nu 20 juta. Embung mun kaluhuran batur teh padahal batur teh teu niat. Kan gitu nya. Jadi embung we gitu kaluhuran. Mana di antawisna cirina seueur pisan itu. Budak awewe geus leungit muruahna. Ka era geus ka era. Awewe geus teu boga sifat ka era. Istri anu eraan ku zaman kiwari kalburo bil abyad ibaratkeun gagak anu bodas dina pada langka-langkana bukan berarti aya kan langka adapun salaki hitut geus teu era kok disegekeun gitu mah nya ari salaki narido mah dihitutan teu jadi dosa Matak ari mabadikan anu ngarti mah pan lamun lain itu teh gitu minta hampura geus teh nang kadeu ulah pada urang salaki saudara itu teh majikan teh gitu deui sibutan lah di antawisna mana deui ciri kiamah secara dohiriyahna masjid wawog jerona beuki ngurangan dalam arti lain ngurangan jamaahna tapi ngurangan keimanan jelema anu ngeusi di masjidna lain bilangan angka lain soal sajajar dua jajar di jero masjid aya saurang tapi hatena jampu ka Gusti Allah hakikatna mah pinuh eta masjid dasarnya soal angka itu dia tahu ya. Nah, maka kurang sadayana payus pisan bersyukur teras ka Gusti Allah. Itu sabab ari syukur teh kudu diurus. Maka bahasana cik dina hikam kumaha man lam yaskurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Jelema nu teu syukur kana nikmat, rek naon wae nikmat nu ku Allah dibikeun ka urang. Faqad ta'arrada li zawaliha sarua jeung mentah dileungitkeun eta nikmat. Wa man syakaraha faqad qayyadaha biiko tapi lamun jelema syukur kana nikmat sarua jeung eta jalma nyangcan kana eta nyangcan kana nikmat jadi nikmat teh kudu dicangcang dalam arti kudu diurus ta mudah-mudahan urang sadayana senantiasa diurus ku Gusti lain urang nu bisa ngurus tapi urang diurus ku Gusti Allah urang diurus ku Allah, pamajikan urang diurus ku Allah, anak urang ge diurus ku Gusti Allah. Ngan urang mah sekedar kapercaya pikeun ngurus. Da hakikatna mah kabeh diurus ku Gusti Allah. Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sadayana sing dipaparinan ka istiqomahan. Amin. Istiqomah dina syariat, istiqomah dina tarekat, istiqomah dina hakikat. Amin. Ibu rama urang, guru-guru urang nu aya kene sing diparanjangkeun yuswana, sing disarehatkeun salirana, sing dirijian ibadah usul ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu rama urang, guru-guru urang anu ti parayun ngarantun, anu ayeuna tos araya di alam barzakh
salamina sing aya dina rahmat maghfirah Allah sing dipaparinan kabingah ti Allah sareng ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rumah kami urang sadayana sing tambih-tambih kaberkahan, kasab urang sadayana sing tambih-tambih kaberkahan, naon rupi anu dilakukeun ku urang sing ngadatangkeun berkah ti Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiinnya wa biniyatin sholihah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu nu kabatur pamugi aya manfaatna anu bapatna murni tina kabodohan simkuring anu lagasna ti Gusti Allah jeung ti Kanjeng Rasulullah. Pamugi aya manfaatna. Aku qouli hada astagfirullah min qaulin bila amalin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi ge ti payu siap bade umroh heula. Amin. Panian gitu.